barang ngalahirkeun anak masya Allah itu wajib emosan dengan masa nusakuna pamajikan baris madalakeun hujan tenjabang baina dugi ka ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat sasadukan agung neraka angkasa kang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana saat kita harapan ingin punya anak nu soleh? Kumaha carana? Dua cara ti ulama diajarkan. Cara ngadidik anak supaya soleh. Nu pertama dulu jamaah sadayana tarbiyatul aulad qabla wiladah. Berikan pendidikan terhadap anak kita sebelum mereka lahir ke alam dunia. Tiraha ustaz, pertama saat menikah. Pas mimiti nikah, niatan nikah teh karena Allah Subhanahu wa taala. Malam pertama lakukan dengan sunnatullah, sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi mana sing api dina malam pertama kurniangan jalan ke surga membalas hati hanya cing api kan cing api mana wayahna. Saya pernah baca satu manaqib Habib Muhammad dari kota Yaman. Ini Habib Muhammad punya anak 13, dina nasabna ke-13 anak itu semua menjadi ulama. Masya depan orang kadang-kadang soal gagal nah bener kan luka anak genang luka ini jadi ustad luka dua turun gagal seletik wajar lahnya luka tilu bener deh luka opat kurang bener luka lima tepati bener luka genep hancur. Kadang-kadang itu orang iya mak dia udah jadi ulama sadayana. Ternyata barang dibaca manakibna kalakuanana setiap mau memiliki anak nalika pamajikan keur hamil Habib Muhammad suka memiliki aurat tersendiri boga wiridan sorangan. Naon wiridanana ibu zikrullah sholawat ka Rasul jeung ngadungan ka Gusti. Setiap istri menuju ka kandungan istrina wawartos kang aya naon geulis alhamdulillah tidak urang teu menangkeun maksudna ieu keur hamil deui alhamdulillah. Setiap anjeunna hamil istrina tos ngaulang tara ka mana-mana langsung ka kamarna pamajikanna suruh berbaring sebelah kiri salakina di belah kanan sare setiap sare pamajikanana salakina wiridan teh sare. Jadi pamajikan kita istirahat tidur suami yang bekerja naon kerjaan anak zikrullah zikir ke Allah nyandak wudu langsung nyempeng tasbih sare deket pamajikan nyempeng ke pandangan kencak kanu jantan patuangan istri anu katuh nyekel tasbih atuh batal berwudu teu batal sabab pakaian pamajikanana jadi teu ada kulit jadi teu batal. Naon dibaca musim kuring teh ternyata amalan teh hese kan aya boga anak jadi ulama teh. Pertama sok wiridan uga penting satungtung pamajikan hamil maca la ilaha illallah 4000 kali. Oh sih macam kayaknya gaweane heula anak. Gaweane tugas ibu tugas si Akang bapak-bapak nunggu. Sabada zikrullah la ilaha illallah diaoskeun dilanjutkeun ku maca naon sholawat 10.000 kali. Sholawat tong lupa ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sakitu doang 10.000 kali. Lamun can subuh diteraskeun wudu'a Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama heug aya rada pendek Robbi habli minas sholihin heug sabaraha 313 mantap lahir jadi ulama sadayana alhamdulillah. Eta salah satu tarbiyah qoblal wiladah ngajarkeun samemeh budak lahir ke alam dunia. Ustaz geus pernah ngajajal beres simkuring boga anak ayeuna alhamdulillah ka ngaji geus 3 nuju pendak jeung Kang Ustaz Wawan nuju Kang Kiai Haji Jenan simkuring masih boga anak hiji ayeuna mah geus boga 3 anak. Atuh teh Kalian rajin Kang gara-gara lockdown kemarin. Lockdown lu panggil aja, terus saya pinjaman budak. Kemarin masya Allah ujian mau balik Kang, bener-bener telepon kayak Pak Ustad, ayah naon, hapunten. Namun begitu, engge sewot mari mana nih? Waktu bakal ya. Tanggal 12 jadi cancel heula karena tahun payun, coret.
sorena nelpon di Pak Ustad, hapunten ya abdi di Tangerang, hapunten pisan manawi Pak Ustad ulah Bandung geus aya bahasa manawi geus bisa wonten di wajah. Pasti batal, bener tanggal 12 dibatalkeun. Isukana nelpon di Pak Ustad abdi di Bandung. Wayahna tanggal 14 teh batal, coret deui. Isukana Pak Ustad abdi di Subang cuek-cuek main kalender lagi. Batal Masya Allah dijajal buka kurang abi ada buka anak nu kahiji umur 6 tahun nu kadua umur 3 tahun anu katilu umur 16 poe ya teh keur puasa Kang Haji masih hafalna tinggal 24 poe deui kamari teh pas borojol anak meuli mie sadus sapoe hiji yang tadi inti pun hitung 38 isukanannya dua deh tinggal 37 isukanannya dua deh 36 angke penting mah baik cerman sudah dibagikan tapi kabeh meterese nah anak anu katilu mah ku si murid dipraktekeun ka pamajikan geulis naon akang mamanawian urang-urang ngarepkeun nuturkeun ka ulama maksudna akan macam mana ke Habib Muhammad di kota Yaman punya anak jadi ulama kumaha carana aya carana pendidikan tarbiyatu aulad qabla wiladah sebelum lahirna teh sok dididik kumaha didikna Kang setiap malam suami itu memegang perut isi sambil zikir ka Allah wiridan bari kudu boga wudu duanana pamajikan memesare wudu salakina memesare oge wud ibu sok memesare wudu Allahu akbar palembang malam si ibu mah nyokot kos buuk banget bapak-bapak osok memesare wudu osok udut ampun karena kubur pangus deh usah osok udut osok uing oke kan memesare mah ulah ud tapi wud aya deh teu udut nyieun kuku bima pamajikan nyieun sayur rapat akang aya naon rek yang jamu arek naon kuku bima dijieunkeun pamajikan saya rapat barang disuguhkeun pareum lampu pes ieu nu mana kuku bima kuku nanya di lu pohon di belah mana hasil mana ya geus jadi kan mana we ternyata salah minum salah kira minum saya rapat barang diinum boro-boro rek tersengah maki ingin teu bisa salah kira mantap daripada kuku bima saya rapat mah mending nyokot wudu aja insya. Terus naon kang amalanana zikrullah maca la ilaha illallah sabaraha kali akang 4000 kali wow magic wawasan pamajikan ge akang loba amat ih atuh pan hayang boga anak aturan aujur di kode masakot kumaha capek ibu ruhan mah atuh kang sok mangga akang ieu bener neng lain neng mah sarewe sok mangga aya tos zikir maca naon deui maca sholawat sabaraha kali 10.000 akang kaduga mah aduh kumaha kewe kaduga teu nama pamajikan ge ragu ka uing mah terus namun beres eta maca naon deui maca doa sabaraha Robbi habi minas solihin sabaraha 313 sok mangga kitu mah pamajikan wudu sim kuring wudu beres wudu pamajikan berbaring sim kuring pun berbaring tapi leungeun nyekel ka tuangan pamajikan nu katuh nyekel tasbih zikir aya naon nek mana lampu cangkeh teh bisa sare pareuman lampuna lampu di pareuman sim kuring zikir yang pertama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 4000 kali bismillahirrahmanirrahim hadiah heula hadrat heula ka para nabi ka para wali ka indung bapak langsung sim kuring nuturkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 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 kakarang oge 14 can 4.000 pamajikan geus gogoakan akang eta mah lain mujal melebu nah dengan sianya rodot kanal aing mah kana dengkul ceus abis parah sih buku mah kana dengkul kan pagi mah lampu merah nengok kiri nyokot jalur alternatif kabelah dia kan ya Allah ya Rabbana ternyata hayang boga anak nu soleh teh hararese nya ce ini pertama saat dikandung sudah mendapat pendidikan daripada orang tua apa ibunya harus berakhlak bapaknya kudu berakhlak insya indung jeung bapak gertol ibadah maka bakal nerap ka anak arasa ka anakna sensitif orok sabab nempel jeung indung Imakur hamil ngaliung jeung si emok sih tamu. Hari duit ke Bang Emo. Aya boga utang ka Bang Emo aya. Singgera lunas, amin. Geus lunas ulah ninjem deh 4
penyakit urang candona geus ulas teh sok minjem ulah itu berkos paralantos di Arab Saudi. Aku berjanji, wah kadonya bayar hutang tepat waktu. Bila temanku tidak bayar maka aku dibunuh sama Allah. Ulah cenah riba teh haram, moal barokah keluarga urang. Mana cenina riba geus katingali teh bila cenina ge nginjem 1 juta turunna bara duit. Ya berapa apa nih nyaho. Turunna bara duit 900.000. Mayarna jadi 1 juta 200. Kita usah kapan nginjem kamarin sakali soalnya. Hayang nyaho doang itu awas Bu, jangan riba qululah min nabata min haram fanaru auladi. Setiap patuangan namun loba dari perkara haram maka neraka pembalikan. Mudah-mudahan masih dihapura ku Allah. Amin. Ya Robbal, sok mojenanya ibu parawan dangukeun lamun keur hamil loba zikir, usapan patuangan, bari zikir ka Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bari usap Rabbi habli minas sholihin. Insya ulah nyeungan huruf oh, ulah hayung keur hamil. Pamajikan seperti kitu tak kamari da ngidap teu salah da memang lagi pikahayang ngidap mah geus ribu nyamunya. Gelis kunaon saraba Kang sabal kunaon 3 bulan teu meunang he hamil deui lain enang mah Kang mah seukeut lain seukeut hamil kitu atuh landongan gelis kunaon landongan anak tuh aya caut di Kiai Wawan bau bolu ge bau ya duit jeung amplop teu eta mah hayang atuh ira sih pamajikan ngidam bau kana duit eueuh jeung dia mau ngidam kahayangan teh sok aneh-aneh betul Bu. Ya Allah tengah penting pamajikan sungkuring Kang Kewan Kang ulan ayang odading mang oleh jangan odading mang oleh ieunya pan odading mang oleh aya di Bandung sungkuring ka Bandung sanget mending nyangan di Bogor tukang odading aya tukang odading dipanggil Mang kadieu Mang aya naon Ustad Mamang mang oleh lain karena abdi mah ujang waduh gagal Mang kunaon butuh nage mang oleh sabab pamajikan idam odading mang oleh oh eta mah odading mang oleh nu keur viral meureun di Bandung nu rasana anjing banget cenah kitu banyak pokona mah lain baladna cenah lamun teu ngadahan teh geus anu kieu ulah kudu mitukeun batur pira-pira akang ujang lain mohon abdi ujang ganti penting mah oleh ngaranna ah cak 50.000 ngaku oleh siap Kiai tuturkeun ira deui goblok jeung Kiai dibawa ka imah ngaku mang oleh geulis naon akang odading mang oleh eta mah mang ujang melegung sudah teh teu wauheun oleh wauheun hampir eta akhirnya copot deui mah kudu nah bocahnya tuh cenah mending anggo zikir tapi itulah perjuangan seorang ibu makanya awas kemarinnya tanggal 22 wame na WA kamu selamat hari ibu selamat hari ibu salah cewek mah dua-dua mah ayah hari ibu sekolah nyebutna eta sok we ngalagu satu aku sayang ibu dua kan aku sayang ayah berarti ayah dua mah hari ayah mau ibu nyari status tanpa aku tidak ada aplikasinya kita kebuka sangat saya kan wayah nanya banyak Masya Allah perjuangan seorang ibu kita hargai insya 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan susah ngandung terus we didik aja insya 8 bulan susah na pamajikan Kang 8 bulan ngandung didinya geus serba salah pamajikan singkuring namun singkuring baik ceramah ibu can sare dan teu pugu sare ge cenah geus gedut beuteung mah geulis naon akang coba nyang gigir berat sabelah coba nang karak nyelenggeuh sugan nangkuk ngaganjel belegung kumaha tuh sarena nyampeurem oh sudah teh molotot peureum geus sarua keur hamil nya ya Allah barang ngalahirkeun anak Masya Allah itu wajib musan dengan mansan usapuna pamajikan baris medalakeun hujan tenjabang baina dugi ka ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat sasadukan agung nederakan angkasa Kang kali padi aya di dieu sugan teh Allah belegu doakeun neng rek lahiran nya ieu ge didoakeun ku akang bong mending bibirna cicing wae ih ge ngadoa naon doa gampang ngajuru akang apa tuh doa gampang ngajuru pugu ge bingung nih
tahun masantren kan ieu ge ngajarkeun doa gampang ngajul. Cing sok suka di dia di Al-Jumhuriyah pernah teh budak santri ngapakeun doa gampang ngajul. Sugan budak madrasah ngadoakeun kitu teh aya doana ge biasana doa mau makan, doa sesudah doa mau tidur, doa bangun. Anak sim kuring kan umur 6 tahun kan keur TK ibu loba teh hafalan doa salah doa HWC bismika Allahumma hayya wa bismika amun cek kuring ge budak lihat teuing di WC na orang sare di WC antar salah doa eta mah nya kaudeuh tuh ayeuna mah sim kuring dibawa we Kang ka mana ka rumah sakit geulis urang ka rumah sakitnya nyata ayo beracanda ka rumah sakit berebat sim kuring ka rumah sakit Kang di rumah sakit Kang atau kumaha nya Kang bingung Kang mengayang ieu kene salah gimana ya pamajikan mau coba tukang ikhtiar ka ditu nyangan doa kasaha bawa kaji bawa mabeurang maparaji bawa di Bogor mah sok disebut mabeurang atau maparaji di dieu saha sebutna maparaji apa mabeurang sami bae na di dia mah jenis sami bae oleh maparaji na mas sami bae di dia maparaji nya berebut sim kuring kuih ka bumi teu neangkeun maparaji. Assalamualaikum. Assalamualaikum mak assalamualaikum haluan maparajina waalaikumsalam hilang ditarik tuh buru-buru naikkan kana motor berebet di bawah macan beres ngajawab dilatih ngajawab nama ngajur manten batur berebet di bawah rumah sakit nepi ka rumah sakit turun tina motor di mana si neng noreng ngajulun tuh mana teh 12 Yai gelo atuh lantai 12 mah orok maneh kaluar mah nu modar sih. Atuh mah tenang mah moal capek ieu pun naon teh capek pan ulang naik lift mah. Naon lift teh pantong ngapung gitu mah. Bener eta mah para hayu mah yang naik pantong ngapung ayo berangkat mah. Wing asup kana pantoli barang cicing di jero lift eta mah terjadi asup nahan kana pantoli. Ulah diasupkeun ayo asup mung tewani kunaon tewani sieun tutung sieun tutung si maet aya tulisan open pan open teh jang manggang ini open teh buka mah bahasa Inggris lain open mah ti baheula ge jang manggang cacak ieu mah open leutik panas ngomong ya open gede pertama kuring parasia masalah open datang orang bule asup di sajero cepetan ini dasar jelema sombong jang ulah asup maneh bonget modasnya bisi keluar tutup ulah tuh ngarti eta orang bule asup ayo naik kalur barang keluar orang negro keluar cepetan ini tuh cek mah oge naon sia teh jadi cai tutung eta budak kumu orang negro eta mah beda deui di bawah naik tangga ke sim kuring tapi ka tangga hiji pada mah tangga 2 lantai 12 ieu lantai hiji sim kuring mah naik ka lantai hiji dasar lantai hiji we langsung sim kuring teh mah tuh pemajikan rek ngajuru geura doakeun kumaha didoakeun sampe ngadoakeun mah hayang nginum heula maparajina teh nginum heula bismillahirrahmanirrahim ieu mah paraji kan bener kumarasa nama rasaan biasa nama sok minum naon biasa nama sok minum susu ibu tentang kewan imam maparaji hayang abdi punten nya maparaji hayang susu punten ya mah kang kiai mah ulah kasih mugi mah maparaji nya oh jadi mah biasa minum susu da sore kene dijieunkeun ge bisa ke dijieunkeun dia sok maparaji sok ngajeun kan begitu aja we kata ngomong maparaji begitu nya nu rek dijieunkeun mah ditungguan siapa sok eta mah gereja berak ini dibawakeun nuhun bener langsung eta maparaji teh mana tapa majukan pangan geus boleh tadi dibacakeun ku maparaji assalamualaikum waalaikumsalam nah lulus sampe nu ngajawab A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alam taro kaifa fa'ala rabbuka buka mama tadi anggeuskeun aing mah butuh bukana doang butuh bukana doang cing aja ngadoa teh mah oh ya diarek rek ngadoa bener coba dibacakeun bacaan doa maparaji A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim asyhadu alla
ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Juri jingkir setani kahwa jurag wa juri wa kunta wa kunti wana wani wau mantap wani ge mama wau ka juri perjuangan seorang ibu saat melahir. Pertama, tarbiyatul aulad qabla wiladah, saat anak di dalam kandungan didik kurang. Yang kedua, kata ulama apa? Tarbiyatul aulad ba'da wiladah, di mana geus cumeneng kalam dunia gua eta pamajikan ngalahirkeun anak ngalahir buru-buru datangkeun yang kedua pendidikan setelah dilahirkan. Siapa? Kang Kiai Wawan ti heula langsung sabada dibersihkeun ku bidan, langsung diais ku Kang Kiai Wawan, buru-buru diadanan ceuri katuhu dikomakan ceuri kencan. Tah ieu bukan dibalik bukan kayak pikiran bilang. Nah, buru-buru kaki lawan teh ada di nakatu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu